sehingga timbullah metode hisab anu diane dina penentuan tanggal hiji Ramadan atau tanggal hiji Syawal. Tadi disebutkan contohnya seperti sholat. Ya, dina sholat urang teh kalau lobaanana ieu ku hisab lain puluyan. Urang lempok jam zaman dulu teh lain keluar lempok panjang. Bener enggak? Ya, mun jumaahan, aya di dia anu dek jumaahan pas nalika dek wong adzan ningali heula keluar panon poe kalangkang geus sakumaha ieu ukuranana. Oh, Pak. Da kabehanana ieu hisab itu beda jeung ru'yah. Lamun hisab bisa nentukeun sebelum itu hisab. Lamun ru'yah teu bisa nentukeun sebelum. Halo. Pan geus aya geuningan ti bulan Saban keneh jam imsak dibagikeun ka abi oge meunang 3 eta teh sebaranana teh. Jadwal imsak, jadwal buka, terbit, fajar, apa lengkap di bulan Saban encan nepi urang mah kana Ramadan. Nah itu adalah metode hisab lebih kurang gitu ya. Lohor urang ayeuna lohor sok ayeuna urang rek buka ieu pasti nempo teh jam henteu nempo jam luar batur ngadan. Dalam urang rek ngaruyat mah ari ngaruyat mah tempo keluar awan beunang geus kumaha gitu ya. Nah di dieu itulah bukti bahwa urang teh kuduna saling melengkapi ulah saling menyalahkan. Kade anu ngaruyat ieu ulah merasa bahwa ru'yah salian ti ru'yah ieu salah ulah atawa sabalikna pokona mah salian ti hisab ieu salah teh kiraha atuh ngahijina Islam teh. Bulan berotasi pada bumi berotasi pada matahari oge berotasi pada black hole. Betul. Dan ulama saat can kapangi black hole wasantu tadi mustafarillah yasin. Aya nama black hole perkara jampe para ilmuwan teh baheula Quran salah mah nya da panompoe masih cing anu muriringan mah Bu. Ini muriringan. Geus kapangi ka kakara jampe. Jadi semua orang nepikeun ka ilaha oge Al-Qur'an pasti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Qur'an mah pasti nepikeun ka ilaha oge selalu otentik jeung kaayaan zaman. Ketika bumi nah ieu perbedaan antara hisab sareng ru'yah. Perbedaan itu terletak di dia kurang lebih. Ketika matahari turun, ya, bulan naik, terjadi pada waktu maghrib. Tadi waktu maghrib. Maka ru'yah ia hanya bisa dilakukan pada waktu maghrib. Tidak bisa ru'yah di lahor. Gitu. Tidak bisa ulang ayam ru'yah di waktu asar bisa. Kudu maghrib. Sabab pergantian beran jeung penting numut ke tahun Hijriah itu terjadi pada maghrib. Iya, pahami lah ya garisnya, garis hukum nanya berupa raham ya. Ketika matahari turun, maka bulan naik. Terjadi iya dina waktu maghrib, mun matahari turun berarti gambarnya jadi dia. Iya panon poe di dia nya. Gitu. Nah, iya panon poe di dia. Iya bumi dina garis tengah. Bulan iya nampak di dia tah. Bulan nampak di depan. Ngan panon poe kudu geus bener-bener di lelok. Panon poe kudu geus bener-bener suluk. Sulukna panon poe ieu nandakeun hari telah berganti di tahun Hijriah. Sampai bulan mohon mereka belum tentu suluk. Jadi ketika matahari tenggelam itu hari telah berganti di kalender Hijriah.
Hiji Ramadan. Tanggal hiji Ramadan posisinya kudu kieu. Matahari turun, bulan nampak sedikit. Nah, sakumaha eta pertanyaanna. Bulan nampak sedikit. Pertanyaanna sedikitnya sakumaha? Negara Kesatuan Republik Indonesia, jeung Singapura, jeung Malaysia, jeung Brunei, ieu nyokot dina 2 derajat. Aya anu disebut Mabins, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Brunei bersepakat di dieu baheula buka poho deui tapi buka 3 tahun katukang 24 tahun katukang ngan bersepakat di dia anu dicokot nyaeta 2 derajat. Jadi nampak bulan sedikitnya sakumaha 2 derajat ceuk saha ieu teh Indonesia. Indonesia dalam unsur kesepakatan ulama dunia mah anu terjadi harita terjadi kesepakatan di Turki, ulama-ulama sadunya kumpul rapat di Turki kumaha ieu derajat anu geus dicokot teh dina 5 derajat di Turki mah 5 derajat. Maka datang ke Indonesia dikerucutkeun urang geus pake anu 2 derajat. Pahamnya? Anu dipakai berarti ieu aturan Mabins. Aturan Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Agama Singapura, Menteri Agama Malaysia, jeung Menteri Agama Brunei. Jadi 2 derajat. Jadi katempo 2 derajat nu kumaha katempo 2 derajat kudu make alat dia mangadongengna geus nepi dieu ngan intina anu disebut ru'yah mah nu kieu. Ayeuna hisab, nu kumaha hisab? Hisab oge tentu ieu teh sabenerna mah nempo kana bulan. Jadi hisab oge nempo sarua. Lain ibarat kieu ayeuna urang salat lohor jam 12 kurang 2 menit tadi teh nya. Salat lohor urang teh jam 12 kurang 2 menit. Berarti dina jam 12 kurang 2 menit mesti bisa dipastikan. Tuh. Iya. Iya tos aya. Jadwal imsakiyah wilayah Garut dan sekitarnya Ramadan tahun 1445 Hijriah 2024. Saat pas ulang naon sanu bener kieu tadi ieu asupna hisab atau ru'yah? Hah? Hisab. Sabab naon? Ayeuna tanggal sabaraha ayeuna? Ayeuna teh tanggal 4 Ramadan. Tanggal 4 Ramadan bertepatan jeung 15 Maret. Maghribna encan aya, mega bereumna encan katemong, tapi waktuna geus ditulis di dieu 18:08 kieu hisab. Terus. Jadi hisab itu dina penentuan tanggal hiji Ramadan jeung dina penentuan tanggal hiji Syawal sama statusna menuju kana bulan. Maghrib itu bade ku hisab, bade ku ru'yah, tetap mega beureum menentukeun maghrib teh selain jam, tetap. Pahamnya? Tetap mega beureum. Ngan ieu engke bakal dikumpulkeun sebagai data, ieu data engke bakal jadi perhitungan. Jadi bisa diperkirakan jam genap lebih 8 menit gitu. Jadi hisab jeung ru'yah kurang langkung seperti itu.